Abdi teh arek COD dodol, tah ieu teh dodol eta sami ka eta teh ayana 2 kilo sakalian we COD ieu tah salada hidroponik. Ieu lamun COD salada teh pasti we ka tukang kebab, ka mana we kitu nu mesen tah ayeuna mah uihna rek bade meser ieu tah. Meser baso ieu teh ngeunah guys, ayeuna mah urang purak heula da dibungkus. Tah ieu sambelna teh saeutik we jeung saos aduk-aduk heula. Aya nu mere es cincau. Mantap. Nginum heula guys. Aduh aus ieu teh geus balik COD teh ka ditu ka dieu. Ieu mah naon we, aya nu mesen naon berangkat. Yang penting mah halal heuh guys. Aya nu ngajual emas berangkat, gaskeun. Ngeunah. Teh baso daging 15.000, tah budak bocil mah budak leutik resepna baso endog, dibelikeun we baso endog. Baso endog mah 12.000. Ieu teh ayana tukang basona teh dilengis, ngeunah guys. Di dinya teh aya 2, terserah arek nu mana, arek anu baso silat apa baso Mang Ujang. Pokona mah mantap. Tah tambahan we kerupuk, aduk-aduk deui. Cukana sing karasa heuh. Jadi mis dasem teh ning amis lada hasem. Wah, tapi na teu lada teuing ieu mah. Sedeng lah tah ieu baso dagingna tah. 15.000 ge mah gede. Anu baso daging anu biasa nu leutik aya anu 10.000, nu 12.000 ge aya. Ieu mah pas, pokona mah keur lapar kieu mah mantap. Ngeunah. Pokona mah jos. Ai abdi mah resepna di ieuan we, mie baso teh mie anu koneng mie baso pake sayuran. Ngeunah.